A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafnun fi kubrin lan utawi bungkus ing dalam kubur bibaitin mukhrazin dalam bait kang den raksa mukhrazun iku kang den raksa wa kadzalan hale kaya ikilah muhraz bimaqbaratin ing dalam pakuburan bitarafil ibarati ing dalam tungtung paramean illa sahih ing dalam munggu kaul asah la bimadhi'atin fil asahi ora ing dalam pakuburan kang den sia-sia pakuburan atawa panggonan kang den sia-sia bil asahi ing dalam munggu kaul asoh fil asahi ing dalam munggu kaul asoh. Masih kene ngabahas tentang had sariqah jelema maling minimal 500.000 komo juta-juta ratus miliar leungeunna kudu dipotong. Masya Allah. Atuh lamun di Indonesia dilakukeun nu pangheulana eueuh leungeunan DPR, bupati, gubernur, areueuh leungeunan. Kumaha cenah presiden leuwih nyaho sia batan aing. Masyarakat kuari marali kuari hampir jadi pamalingan kabeh. Selama teh geus teu inget ka Allah. Lamun dilakukeun hukum Al-Qur'anul Karim bakal moal aya pamalingan. Lantaran teu dilakukeun atuh beuki kangeunaan jelema mah. Paling motor beunang sukeun ke polisi laporkeun. Ponis penjara maju nyogok ke polisi nu tatadina kudu 1 tahun jadi sabulan, tatadina sabulan jadi sapor atau formalitas doang. Iyalah di urang sebut hukum aya, sebut aya kenana kanu dararoib malulu kos gitulah kaayaanan negara urang nang urang ngadirikeun babarengan ngamerdekakeun kuari kos kieu sadar urang bahwa urang hirup di tengah-tengah negara nu acak-acakan. Kajen moal kebal ye di dunia mah mikiran kos gitu bae mah moal kaburu salat duha.
moal kaburu salat tahajud, moal kaburu radwirid, mikiran acak-acakan negara kajen temaya nu boga urusan, urang mah urang, urusannya nama urusannya na, sebab di akhirat nage aya dua tempat, urusan urang mah anu lalurus ka sorga, urusannya nama nu teu lalurus insyaallah Gusti ridho nya namun di kana neraka. Ridho maksudnya ridho. Aduh mangkari anu jadi pemerintahna kan dulur urang, ridho urang dulur urang boga pamarentahna adi atawa kakak, jadi polisina adi urang atawa kakak urang bahkan anak urang. Urang ridho henteu nyana ka neraka. Ih ridho bae burung siapa? Dasar sentimen berarti. Ya Allah, sabodo sia teh eta urus. Tuh nya urang nyaritakeun bupatina dulur urang. Caritakeun gubernur ka neraka bongannya na korupsi, gubernurna dulur urang, presiden anu ngadulur urang ge, sia mah kaduluran paling kahansip, dulur teh pejabat teh hansip, pertahanan sipoah, tah, ieu urang pepet tajang urang bae, mendingan janggur geus lah. Hirup di negara nu acak-acakan ge aing meuleuh ngabenahan diri urang tak kusak itu geus hebat. Kusak itu ulah aja milu acak-acakan. Urang ngabedahan urang nu rapi. Kajeun. Batur masinikeun tentang jilbab. Geus ulah dipasinikeun urang men. Urang make jilbab wae geus ka lalaki-lalaki pak. Puyangan nya kayak gitu, puyangan dan lain-lain sebagainya. Ayo, beresan urang sebab mual karbal deui ge urang bakal mau. Ieu mah keur nyaritakeun maling kudu dia. Maling pertama potong sakit. Masih kene maling kene bae suku kencak potong. Masya Allah silang maling kene bae kaopat kali leungeun kencak, maling kene bae kaopat kali suku katuhu geus eueuh ramuan eueuh dampalan. Maling kene bae geus kos kitu ge nya mah geus jadi istiqomah teh maling. Kos DPR di urang istiqomah maling teh. DPR kuari teu ngaji-ngaji ka dieu embung aing mah pajar malingan banyak ku kiai. Tadina ngaji ka dieu kuari teu. Ji atuh sabodo sia. Aing mah ngan ngabejaan doa. Karasa ku sia maling karasa ku sia. Teu maling atuh karasa ku sia. Aing mah ngan ngabejaan doa. Cenah kiai nyanyahoanan DPR maling, nu maling atuh kosia henteu batu henteu. Ye, teu daek ngaji ku ari. Teangan ku sia pangajian. Batur sia nu pada maling. Kiai Golkar tapa malingan sarua bae. Adena cenah kiai kula mah PDI lu jero. Asal kiai asup kanu kitu geus. Komplotan maling deui be sakieu geus sakieu ge tak kaluar beres maling deui be satu ur kencak masih maling kene sakieu maling kene be ieu sakieu sadengkul kuari geus eueuh dengkulan geus eueuh tinggal kikian banyak. Allah karim. Hobi jasa bareng obat. Masih maling kene. Ngosernya na kitu tak ke masjid pe Jumat nyokot sendal.
Ya Allah, ya Rabbi. Kumaha tah? Potong sakieu. Geus beres cager maling keneh. Iya sakieu sapingping. Maling keneh mah ieu. Maling keneh sakieu. Beres. Jadi kuari geus bonteng. Sukuan leungeunna. Masih kene maling make sumut. Masih kene maling. Geus ieu mah mendingan di talian. Seret asupkeun ka sumur geus. Geus ieu mah udah kaluar deui nya. Ya Allah, ya Rabb. Pamalingan anu diasupkeun kasel keluar aya nu tobat eueuh. Bias maling deui bae. Malah leuwih rosa. Malingna leuwih rosa. Masya Allah. Sebab malingna kerjasama jeung polisi. Polisi nu kerja sama kudu teman teu bae. Sudah teu kabagian can. Ya Allah ya Rabbi. Ieu negara urang. Capek urang nyaritakeun tentang polisi abri di Indonesia. Saware atuh saware naon teh. Kuarima aya jelema maling boe dipaling. Ya Allah. Kamari maka karake kebo aya anu di kaluhan aya anu henteu. Lamun kebo teh di kaluhan dikencar atawa di kaluhan dibuang tambangna atawa ayangan diabur gairu muhrazat lain nyokot dina hirzi misli geus lamun teh mah aya pamalingan maling kebona kebo gencar eueuh nu ngangon. Nah eta teh mun kapagihan pamalinganana teu kudu dipotong leungeunna bayar kebona bae kembalikeun. Beda lamun pigeri misli. Ieu mah maling teh maling kafan, maling bungkus. Motif maling bungkus teh aya dua macam. Nomor kahiji maling boeh teh ieu kuburanana parawan. Lamun kuburan parawan kabeneran maotna poe Jumat atawa malam Jumat. Ieu boehna teh boehna mun ku urang dicokot diala eta bisa pake jadi pamalingan. Bisa pakai maling. Sebab boeh eta mah mengandung hikmah. Mengandung hikmah. Boehna cokot, set ulah boehna talina bae talina. Set. Yes, talikeun ku urang ka dieu teh, set ka cangkeh. Plek. Urang eta bisa lumpat sakumaha setan. Lumpat kencang. Lumpat kencang eta. Nah, komo beunang misalnya urang, beunang katerwat, dicekelna alabatan belut. Olesan. Eta kakarak talina doang. Kumaha mun ujung biasa nakal. Ngan nyokot lagi gelut heula. Eta mah sugan kula mah dongeng doang tak kos kitu teh sugan kula mah dongeng. Nah, kula waktu masantren di Garut aya parawan maot, kemudian pas malam Jumat kubur langsung. Sugan teh memual aya zaman kuari nu maling boe. Teu ditungguan si kuburan teh eta meunang sapoe isukna digali kunyana. Dicokot boehna. Pan teu meunang ngagalina ti beurang kudu ti peuting.
jeung kudu sorangan. Eta gelut teh ge babak belur. Kanyawan gelut teh beak beungeut teh ge beak. Bugutna ieu na beak, urut gelut, sakumaha sih gelut jeung Mike Tyson mah gitu. Pohara. Beunang boehna. Dibeunang eta kunyana digunakeun pake maling. Pohara. Bener-bener mustajab beusi deuk jadi pamalingan. Tah. Cokot boehna. Sugan gua eta teh omongan lalagaan. Horenganan aya nu ngabuktikeun beneran gelut heula. Pohara eta. Eta parawan mantak sok ditungguan datang ka 7 poe mun geus 7 poe ka ditu nang laas. Jadi 1 poe 2 poe 3 poe 4 poe 5 sampai 7 masih hebat. Geus laas 7 poe gali ku sorangan peuting malena naon. Jeung moal paedah. Anyar keneh. Set. Eta maling boe digunakeun jang teu bener. Aya maling boe jang jualeun di zaman hese. Zaman hese teh zaman susah. Palawija geus teu ngahasilkeun. Perekonomian kitu keneh. Urang lamun nyaritakeun di urang gitu can pernah, tapi di daerah Timur Tengah mah melak-melak naon teu jadi panas ereng-erengan. Perekonomian teu maju. Zaman harita otomatis nu dipaling teh geus palingeun iwal ti boe. Malah aya jawara anu nya nama pagaweana malingna maling boe doang. Malingan boe mah dijual biasa dijual. Masya Allah. Iya aya babna maling boe. Gusti Allah na. Aya ge baheula. Aya urang Arab jelema sugih. Kemudian nyana amanat lamun paeh. Ieu kakayaan, duit jeung emas asupkeun ka jero kuburan. Akhirnya dilaksanakeun ku anakna jeung ku keluargana. Bungkus emasna asupkeun ka kuburan, duitna diasup. Kadenge ku jawara Arab. Nah, ieu ceuk kadenge. Mantep ieu. Barali anu penting kunyana dibongkar. Aman biasa aman. Tapi barang dibongkar di jerona mayitna berubah. Irungna pengek. Jeung eueuh duit emas. Terus jadi diteangan berubah. Kulantaran berubah ya lapor. Lapor cenah tuh kana berwajib. Mimiti ka keluargana. Tong bener lah. Begitu isuk-isuk di deuleu teh lain. Beungeutna lain, mah itu bukan lain. Laporlah ka di jaga kiai. Oh, cek kiai. Urang teangan di luar Arab nu maot saha poe eta nu berbarengan. Selidik punya selidik kasimpulanana mah aya lah di satu daerah nu lain Arab. Di daerah Ethiopia jelema hideung ta eta teh dituker urang Arab nu paeh di Mekah diojol jeung mait nu urang Ethiopia nu hideung di ka Mekahkeun nu di Mekah di ka Ethiopia. Selidik punya selidik horeng ieu nu urang Ethiopia mah nu hideung nu pengek teh ahli ibadah wali. Urang Arab sakitu di Mekah deket Baitullah sugih lantaran lain ahli Allah. Mekah tanah haram anti dicicingan ku lain jelema ahli Allah. Itu uker set nu ieu kaluar nu ieu diasupkeun. Tah nu bantang urang ge urang di dieu. Sarua nu paeh bagus pindahkeun ka Mekah. Urang Mekah pindahkeun ka dieu.
jelema ngagali kuburan barang ngagali diurang barang ngagali kuburan di jerona aya mayit kagali cek pada kuburan pada lain kuburan cek ieu asana mah cek tukang ngagali teh ja asa can ngubur nyaho baheula nama begitu digali urang Arab memang mancung biasa Arab asana can pernah nguburkeun urang Arab di dieu tah laporan ka dieu ka kula cai urang Arab meureun wali di mana boy mah juragan Arab pindah ka dieu nu urang dieu nu bagus dipindahkeun ka ditu aya tadi urang sering ji mun teu percaya coba di lembur ente aya kuburan galian hiji-hiji cek ente teh uga awe amat cenah kiai beusi bae dibayar henteu naon henteu cek kieu gawe Masya Allah eta kuburan sering kali wali Allah pindahkeun ke Mekah tanah haram wali tanah haram Mekah teu sambarangan lantaran nu pangheulana bakal keluar kuburan yaumal kiamah Mekah begitu kiamat set nah nu pangheulana kalaluar teh kuburan Mekah set ahli-ahli Allah nu urang Arab anu lain ahli Allah kan dikaluar-luarkeun sebab iyalah nu bakal ngiringkeun Baitullah pertama Masya Allah kuburan kedua nu hudang Madinatul Munawwarah nu di dieu menghargai Baitullah Mekah di Madinah menghargai Kangjeng Nabi sarua mun lain ahli Allah sanajan di Madinah tanah haram maksudna haram Madinah keluar dikaluarkeun ku malaikat langsung geus tungguan we kieu nah asup ka jero langsung malaikat buang itu ka dieu Masya Allah karim ente mah moal ka mana kan mal dirobah geus tanggung joreng dari ieu bae geus Gusti Allah katilu mawaro'an nahr mawaro'an nahri teh nu mana ieu Uzbekistan eta teh disebut dina Bukhari mah mawaro'an nahri ieu nu katilu nu bakal kaluar hudang Uzbek di ditu aya Imam Bukhari di ditu aya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi di ditu aya wali Allah urang Uzbek urang Baghdad lamun encan ngalep ilmu ka Uzbekistan encan jadi ilmu kawalianana kitu kene urang Uzbekistan begitu ayat Tuhan Syabdul Qadir Al-Jailani can anggeus suluk lamun encan ngalep ilmu Baghdad dua negara Baghdad jeung Uzbekistan dua-duana ieu adalah pencetus wali-wali Allah Subhanahu wa taala atuh geus dikajahokeun eta mah dongeng jeung sejarahna dua negara Uzbekistan jeung Baghdad ieulah penerus wali-wali Allah datang ka kuari masih kene masih terus bae urang mah carita kawalian teh ngan dongeng nyana ngalaksanakeun sulukna jauh ti pelemburan gunung handapan gunung teu kanyawan ku sasaha urang mah aya suluk bebeja bisi nek neangan kula keur nyepi suluk tuh di ditu nya je atuh sia mah atuh banding dikakorankeun bae aya teh kiai nu bebeja ka kula kos kitu kula cenah kiai lah geus teu betah cacampuran jeung jelema kula kuari keur suluk di leuweung sorangan bae besi kiai hayang kapanggih aya di ditu kula cak hate teh sia goblok sia tolol atuh nya suluk bebeja ih walau bebeja selidik puji selidik horeng boga pemajikan opat nu dua marah bae atuh teh lain suluk menghindar tina bacot-bacot nu kolot hindar tawa Gusti mah suluk kos kitu aya teh kiai kaula kuari sok pagi sok seri bae hate aya dua
bebeja ka kula ya 2 hiji Banten nomor ka hiji mah belah dia lain Banten susulukan teu boga guru aya maung dilegleg sia bagus ya dengan niat sama tak eta 3 negara lain lalaganda mangis pohara tama kangjeng nyaritakeun Tayyib cerita penghargaan terhadap sebuah negara. Mekah disebut tanah haram, aya Baitullah. Madinah haram, tanah haram, aya Kangjeng Nabi. Mawaru'an nahri, aya Imam Bukhari jeung para wali-wali Allah. Sahabat di ditu aya 400 kuburan sahabat. Di Uzbekistan. Masya Allah karim. Takut gitulah negara. Tiis aya wali Allah orang nyaba ka Baghdad sakitu keur ambalayan tentram perasaan hati. Nyaba ka Uzbekistan sakitu pokoknya dibandingkeun jeung urang mah tapi betah tentram. Kabehan tanya nu tas ka ditu tentram. Tapi nyaba ka Iran. Ningali bangunan-bangunan sakitu poharana. Kristal-kristal, lampu-lampu dan lain sebagainya di Iran. Tapi teu betah rasana. Takos gitulah lamun negara aya wali Allah. Sagara urang asup ka lembur ti samat di lembur ngeunaheun. Ngeunaheun rasa tanya, saya emang betah tiis perasaan. Naon sugan mata tiis? Bebene di dia. Tiis ge keur boga duit. Teu boga duit panas, sama kos kitu atuh. Lain tergantung pada cuaca, situasi, lingkungan lain. Eta cahaya ilahi nu aya di dada seorang wali muncar ka beleteran. Ka lembur-lembur tentrem. Mantak ahli Allah zikir tengah penting dina hadis Kangjeng Nabi. Sakali zikir kaditu kakulon 45, kewetan 45, kidul 45, kaler 45 eta teh kasyafaatan ku zikirna wali Allah. Kasyafaatan di akhirat teh nyana teh nuturkeun eta zikir teh kos kitu. Sakali zikir la ilaha illallah 45 tadi. Mantap. Di deket pesantren nusok zikir biasanya tilok sarolat. Nyana ngandalkeun eta bae geus saya mah cukup cek. Allah karim. Gaya kafnun fi qabri. Kuburan aya kuburan anu dibangun. Aya kuburan nu teu dibangun. Berarti lamun dibangun di tanah pribadi. Silakan bangun. Lamun di wakaf umum haram dibangun. Haram sing hade. Bapak urang dikubur di wakaf umum. Awas, ulah aya nu ngabangun. Ngabataan bae ge ngabataan sisin haram. Duraka sia cukup yang kana neraka ku ngabataan eta bae. Haram atuh teu beunang. Sebabna nu Allah kan eta mah. Manya kurang dicirian jadi nu urang. Tanah wakaf nu Allah. Mantak aya tah jelema nu sok hayang ngabata sagala di tanah sorangan lamun deuk. Eta mah tanah umum. Teu beunang tah mah. Wakaf umum teu beunang dibangun dicirian ge teu beunang. Mun endek cirina awi bae teh. Ketika orang zarah aya ciria. Geus awi ke rusak itu deui. Ke kebal-kebal banyana ge embung ieu zarah geus. Lah. Ya teh mung resep jarah mah kan anu nyambung rohna. Resep jarah teh nyambung rohna jang itibar zarah teh. Anu nyambung rohna ka akhirat. Sambungkeun urang zarah ka bapa, urang zarah ka emak, urang zarah ka guru, urang zarah ka saha bae hayu.
zarah. Nu resep zarah teh ahli Allah. Urang mah bawa kunya anak zarah ge. Nu ngajak eueuh urang wau henteu teh hayang zarah. Sia kuari teh zarah, nu ngajak. Kiri mah sia getol aya nu ngajak aing. Kuari mah henteu. Atuh sia bae sorangan jadi najis aing. Teh hayang. Teh hayang ge zarah tuh. Kuatak aya anak jelema ahli Allah ngajak zarah milu. Eueuh nu ngajak teu milu. Cenah di lembur kula aya nu sok ngajakan zarah eta nyana nyahuan henteu tah mah. Eta mah bisnis. Lumayan tah lumayan. Oh masalah eta ge kos kitu. Yo masalah. Atuh hayu bae heulana. Yo masalah hayu bae. Sugan we atuh kapanggih jeung arwah ge kapanggih jeung kuntilanak. Nah, ieu kuburan. Aya kuburan dibangun di tanah milik cara di Mesir. Di Mesir teh kuburan dibangun Imam Syafi'i. Terus Imam Suyuti terus Imam Waqi dibangun kiai-kiai make kubah kuburanana. Urang hayang ngazarahan kiai di Mesir moal angge saminggu. Ngajarahan wali-wali. Asal nu make kubah eta berarti kiai. Eta ahli Allah lah. Asal make kubah, wah panjang. Aya kuburan nu biasa-biasa henteu nya ge biasa bae. Aya kuburan umum. Nah, ieu jajaran anu marake kubah eta teh bangsa musannif muallif. Kiai-kiai. Ulama-ulama, wali-wali sepugu. Isya atau illah, kuburan ada pohara Imam Syafi'i dan lain-lain sebagainya. Eta kan di ruangan. Nah, ieu nyokot kafan. Wa kafnun nari kafan. Igairi bigobri baitin bigobrin dina kuburan bibaitin muhrazin di bangunan anu dijaga eta teh nu dijaga teh nu diraksa muhrazun. Islamun maling kafan di kuburan nu kuburanana di satu ruangan atau di pagar kemudian di tanah milik berarti dicokot kafanna eta teh berarti nyokot pihirzi misli mun kapanggihan potong leungeun wa kadza bi maqbaratin bi tarafil imara lalasah itu kene boe nu aya di pakuburan aya tungtung paramean sami bae kudu dipotong kene bae muhroz eta ge potong leungeunna kumaha lamun di tempat anu ditoler-toler lah kafnun fi qabrin bimab kudu dipotong leungeun jelema nu maling kafan nu aya di kuburna aya di tempat anu kasia-sia. Kuburan umum asal jelema teu paruguh ieu kuburanna. Jelema teu paruguh ka geus eta mah pokona kuburan umum anu geus teu dijaga asal pae kajak eta teh lamun maling eta geus lain termasuk madyatin lain termasuk hihirzi misli berarti madyaah eta teh teu kudu dipotong paling kudu ngembalikeun deui beda tapa kuburan geus kuburan umum mah pan mangkena teh bisa dilapis masalah komo zaman urang ayeuna perumahan numpuk mikiran pakuburan teh emang nyana moal modar pae kan otomatis dikubur karena ditu teh disadiakeun dibawa ke Jawa Tengah ke Jawa Timur ongkos ge mahal atuh geus bae mendingan di daerah urang lamun ku urang teh dikuburkeun urang lagi doraka deui bawa ka ditu ke Jawa Tengah Jawa Timur atau ka seberang nyana eueuh jang neangan ambulan meuli ambulan nyewa ambulan di dieu teu meunang ku urang dikuburkeun di dieu teu bodoh ceuk cenah teh diantep bae ku jadi di pagerna sapoe 2 poe 3 poe geus kudu bisa nu liwat ka rariba. Aya naon mayit, atuh lain kubur teu ngeurangeun ku pagawe di dinya. Atuh lain dibawa ka ditu, ih duitna teh kana.
Lain lapor tuh ka camat-camat geus ngurusan kos gitu nya mah ngurusanna jahe malulu. Liwat geus teu kuat. Doraka kan urang. Doraka ku ngabauanana tetep urus kubur. Lantaran dikubur ya nego lah dengan berbagai cara. Akhirnya kan loba kuburan tapi jelema sakilobana jutaan, kuburan palingnya boga 1,5 hektar. Ya otomatis kan dalam jangka 1 2 3 10 tahun pinu. Kumaha tahun pinu mulai deui di dieu, medi deui. Medi deui di awal di dieu. Kocer. Wih, cenah aya huluan, kae teruskeun masalah. Paeh ieu masalah geus. Kecuali hulu nu hirup atuh. Kasisikeun kana tinihan. Beres geus kuburan mah kitu atuh. Di kamana deui? Jatah mah teu ngalegaan, jelema ngalobaan. Jelema ngalobaan, mikiran tanah kuburan henteu, otomatis salah satu kampung teh kan geus pinuh. Medi deui ka dieu. Nah, eta kos kitu kan geus dimasalahkeun piki atuh babari jasa. Tinggal sabara poe menang di tindihanana, sabara bulan menang di andina. Tuh geus aya masalahna hese-hese amat sih. Urang mah cenah ieu mah kudu diamankeun urang geus pinuh. Jang naon teh geus pinuh? Nyawa nya cek cenah teh ieu. Ieu geus pinuh cenah deui lahan jang ubur, kuari mah nu paeh aya deui cenah ieu. Dek di mana? Ieu jang naon tuh? Oh, oke kana ieu mah. Urang pake jimat bae ieu mah. Bisa bulai deui itu mah mitin, mantap kudu ngatur. Ti dieu mimitina ka dieu. Beak datang ka dieu mulai deui ka dieu. Geus bae mantap teu meunang dibangun haram sebab eta mah sarana umum. Lamun endek dibungan dibangun dinu urang. Makopkeun ya pada keluarga. Urang zat datang ka ditu meunang tama dibangun. Dipolester dibangun terserah. Besi endek. Zinta salah. Jadi di sarana umum haram. Urang sok haju maksa. Teu beunang. Dinu umum nu Allah pan lain nu nyana. Oh. Gitulah aturan maling jadi kakenaan ku hudud ya ne sarikoh potong legeuna. Mudah-mudahan di Indonesia hukum ye diterapkeun sehingga dulur-dulur urang loba nu parotong leungeunna. Sukuna pararotong. Tinggal ditanyakeun we maning dipotong di dunia apa maning dibelum di akhirat sakitu bae. Tah cenah kieu di akhirat embung di dieu embung. Ulah maling atuh. Ih bapak gawean cenah teh. Ya Allah ya Karim. Yuqta'u faslun wallahu a'lam.